Para wargi sadaya wilujeng ditepang dangukeun deui sareng simkuring dina acara carita Sunda Kibata Jawara Galunggung bagian kaopat. Atuh sate acan simkuring ngalajengkeun ieu carita, simkuring nganuhunkeun pisan ka Teh Cahaya Neng Tias, Teh Yulinda, Kakang Ade Sukarna, Heri Herdiat, Abu Ahsan, Iim Ruhimat, Kang Taryat oge Kang Angga anu parantos manco oge ngarojong kana ieu channel. Mudah-mudahan para wargi sadaya dipasihan kesehatan sareng kabarokahan ku Pangeran. Atuh ka para wargi anu teu acan subscribe oge ngarojong kana ieu channel, mangga dipencet wae tombol subscribe anu aya di katuhu pelahanap dina ieu video. Mangga para wargi urang teraskeun ieu carita. Kira-kira wanci asar sabada mamatahan alam jeung usup ngeunaan kahirupan kalawan ngeunteung kana kisah Nabi Musa, pok atuh kibata nyarita. Dah itu anaki, jadi dina hirup mah urang kudu loba husnudzon hade sangka ka Pangeran. Sabab ku eta cara maka hirup urang di dunia bakal tenang anaki. Leres pisan ki kahartos ku abdi eta carita. Mudah-mudahan we tiasa diamalkeun ku abdi atuki dina kahirupan sadidinten. Amin, syukur ari ngalarti mah. Da ayeuna mah geus burit geuning jang. Jig atuh ayeuna mah gerak kacarai terus urang ngaliwat da abah teh geus salah lapar ieu teh geuning. Kitu pokna kibata harita nutup obrolan. Pari kitu pok atuh jang alam ngajawab. Muhun ki, mangga atuh ari kitu mah. Ya gila. Mangga ari kitu makeun lah abi bade ngalalauk jeung bade ngudeur lalap kitu. Jeung lah maneh kitu bagian ngisikan jeung ngaliwatna sok dadangeunah maneh mah liwatna we. Nyakeun atuh kitu mah. Saenggeus kitu bral atuh sararea indit teh eta tempat cukcok kana pakakas. Alam harita indit ka goah nyokot beas berjeng terus diisikan. Ari jang usup terus ka balong jeung ka kebon rek nguneur jeung ngalalau. Satuluhina bra sararea ngaliwat kalawan uplek jongjon ngasakan sangu jeung deungeuna. Sajeroning ngadaguan liwat asak bral atau sararea arinit katajub rek ngalaksanakeun salat asar berjamaah. Terus atuh sararea salat berjamaah kalawan dipingpin ku kibata. Barang beres eta salat, prak atuh kibata nyarita. Kumaha jang liwat teh geus asak acan. Ayu urang teh sugan we geus asak. Hayu kitu kitu mah. Mun atuh ayu urang teang bisi tutung. Terus atuh sararea init ka saung rek neang liwat. Barang nepi ka saung alam nyajugjug ka dapur rek neang liwat anu keur nagog di hawu. Terus dibukakeun eta liwat teh palanghir meuni seungit pisan ka angseuna eta liwat. Ari jang usup harita terus ngajait pai selauk anu aya di hawu bari jeung ditatar-tatar kana piring. Saenggeus liwet jeung deungeuna ngabarak hareupeun hawu akhirna satu sararea ngahanca eta liwet kalawan nikmat pisan. Reuleu atuh harita kibata teu bangun nikmateun pisan. Alhamdulillah Gusti nikmat pisan dahar teh yeuh. Gusti nuhun jang alam jang usup. Moal sami-sami kitu jawab harita alam jeung usup bari jeung sasamuilan dahar. Ulah kurang-kurang hampura anaki. Hidep duaan sok dititah upakare ngasakan sangu naheur cai dieu saung. Da lamun si amu aya di dieu mah meureunan anu bakal nyangu jeung upakare teh si amu kasep. Ngan ku sabab si amu na ayeuna mah eueuh di dieu. Wayahna we hidup sok nalang ka aki. Mohon wios ki bingah abdi bahkan mah tiasa nalang kanu janten guru kasepuhan abdi. Oh kikeun lah ulah kagok abi mah titah naon we ku aki sok we ka dieu. Aki ge paham, aki ge ngarti jeung narimakeun kana kahasadean hidup. Tapi nah ka hidup pernah kapikir, nah aki teh teu pernah kawin, teu pernah rumah tangga. Nepi ka geus kolot kita boga pamajikan jang geuning.
Muhun Ki kantos ku abi ka emot hoyong naroskeun mung teu wantun Ki naroskeun. Ya Ki, abi kesok kadang-kadang aya hati leutik balanya model gitu. Nah, abi geus pernah rumah tangga atau teu pernah rumah tangga. Kan sarua abi ge kaos alam teu wani nanyakeun Ki. Bagja king. Sabenerna mah carita Ki teh panjang pisan. Nepi ka Aki ayeuna hirup nyorangan ngolot di gunung kieu teh. Mohon Ki manawi tiasa dicaritakeun ka abi atuh Ki kumaha caritana. Bagja king. Ieu caritana mah. Baheula Aki keur ngora ngawin hiji wanoja nu ngaran Rodiah. Hiji wanoja anu mangrupakeun kembang desa di desa Bungbulang. Loba atuh jalema nu hayangeun ka Nyi Rodiah. Tapi Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun Nyi Rodiah kudu ngajodo jeung Aki meureun kaseh. Kusabab loba nu hayangeun ka Nyi Rodiah, maka sabada Aki kawin jeung Nyi Rodiah teh loba pisan gangguan ka Aki jeung ka Nyi Rodiah teh ti jalma anu sirik iri dengki ka Abah. Da kusabab Abah teh nyaah pisan teh ka si Nyi Rodiah teh, maka Abah teh guguru ilmu neangan pangabisa bikin ngajagaan Nyi Rodiah. Harita Abah teh nyiar ilmu ngaguar pangabisa diajar ka hiji guru anu jenenganana Ki Danu. Anjeunna hiji jawara kahot anu luar biasa luhur ilmu lega pangabisa kasih. Bahkan kur anjeunna anu nyekel jimat pusaka keris galunggung teh. Keris anu bisa naklukeun mangrupa-rupaning ajian-ajian anu aya di bangsa jin jeung di bangsa manungsa jang. Nya alhamdulillah Abah teh saenggeus diajar ka Abah Danu mah. Sanajan loba nu ganggu, loba nu itu nu ieu ka Abah. Alhamdulillah ku pangabisa nu dibikeun ku Ki Danu ka Abah. Eueuh hiji jalma ge nu bisa ngelehkeun jeung ngaganggu ka Abah jang. Oh mohon Ki. Kira dupi Aki harita guguru ka Abah Danu teh sareng saha nyalira atau kumaha? Nyaeta kasep. Abah teh boga batur saperguruan nyaeta si Santana harita teh. Dina hiji mangsa Abah jeung Santana teh digoroan ku Abah Danu. Bade naon eta teh Ki? Nyaeta harita teh ceuk Abah Danu nyarita yen Abah Danu teh boga keris anu luar biasa nu ngaran pusaka galunggung. Eta keris teh kur hiji-hijina. Sedengkeun muridna Abah Danu aya 2 nyaeta Abah jeung Santana. Maka ceuk Ki Danu wayahna ieu keris teh dibikeun ka salah sahiji di antara Abah jeung Santana. Oh terus kusaha tuh ki eta keris teh? Ku Aki beunangna atawa ku Santana? Oh nyaeta kasep. Harita teh ceuk Abah Danu moal milih salah sahiji muridna. Tapi sing saha we jalma anu bisa ngelehkeun si Sugriwa raja jin di Curug Cimanintin bakal menang eta keris. Kitu harita ceuk Abah Danu teh kasep. Nganda ari Abah mah dina hate teh teu butuh keris jang naon ka berat-berat mamawa pusaka da kudu dijagaan meureun. Ari Santana harita teh beres ngobrol barang geus magrib teh di saung teuing ka mana diteangan ku Abah jeung ku Ki Danu teh. Ka mana tuh Bah harita Santana teh? Muhun Bah ka mana Santana harita? Nya eta oreng si mana oreng Santana teh init ka Curug Cimanintin rek ngajajal si Sugriwa raja jin teh. Tapi nepi ka subuh lebu leuneng Santana wae balik. Maka saenggeus salat subuh Abah dititah nyusulan ku Ki Danu. Salametkeun cenah kitu Santana bisi aya naon. Kitu harita ceuk Ki Danu teh. Nya Abah teh kira-kira geus carang-cang tihang teh init ka Curug Cimanintin. Barang nepi ka ditu si horeng Santana teh geus diborogod ku si Sugriwa. Eleh tarung meureun. Nya da Abah teh dititah nyalametkeun harita teh.
atuh abah ge gelut we tungtungna teh jeung Sugriwa nya kersaning pangeran. Sugriwa teh takluk ku abah harita. Atuh santana ku abah teh dibawa we balik ka imah jang. Nya atuh barang nepi ka imah Ki Danu nanya ka abah ngeunaan kajadian nu sabenerna. Nya atuh ku abah dicaritakeun we saujratna. Barang geus ngadengikeun caritaan abah harita Ki Danu nyarita ngutuskeun yen keris pusaka teh berarti bakal turun ka abah cenah kitu Kasep. Ngan cenah cek Ki Danu teh harita abah teh kudu diajar cara kagunakeun eta keris. Ari cek abah teh dijawab, aki tenang we cek abah teh. Da abi mah teu pati butuh ayeuna masalah ri aki hirup mah sok we ku aki heula. Kitu cek abah teh harita ka Ki Danu. Oh muhun Ki. Da ari aki mah teu pati butuh geuning jang harita teh. Ngan lila santana nu ngahayangkeun kana eta keris hiji mangsa init deui si Manintin. Bade naon deui ki pan geus eleh ku aki harita. Nya eta Kasep jauh tina sangkaan. Balad abah si santana harita init ka Cimanintin teh rek muja ngabdikeun diri ka si Sugriwa. Nah geuning kitu. Mohon dapan sebenerna mah Sugriwa teh geus heubeul keheul ka Ki Danu ngan teu bisa ngelehkeun. Atuh ayeuna kabantuan ku santana. Terus duanana ngaharijikeun kakuatan. Inggang dina hiji mangsa nyerang ka Ki Danu. Akhirna mah ninasa ka Ki Danu. Nepi ka Ki Danu teh ngantunkeun alam dunia ku serangan eta dua makhluk jahanam. Kitu harita Ki Bata nyaritakeun pangalamanana keur ngora. Bari kadang-kadang curucud si Panon da inget kanu jadi guru. Terus atuh geus kitu alam nanya deui. Atuh Ki teras ayeuna di mana eta santana? Nya eta Kasep. Harita saenggeus Ki Danu ngantunkeun. Sugriwa si jin jahat teh ngarasa geus hasil maksud meureun. Akhirna manehanana ngerekep ngahakan santana pikeun ningkatkeun kakuatan manehanana meureun kitu Kasep tah harita teh. Ari aki harita waktu Ki Danu diserang aki keur di mana atuh? Nya eta Kasep. Basa keur Ki Danu diserang teh aki teh keur ngajemput Nyi Rodiah istri aki harita. Kitu Ki. Mohon tah kitu caritana teh. Tah terus saenggeus kitu harita da aki teh keheul atuh menjadi guru sorangan di Tinasa. Saenggeus nguburkeun si aki kalawan sampurna. Aki init dek babalitungan jeung si Sugriwa. Terus aki tarung deui jeung Sugriwa. Tapi ternyata kakuatanna teh gede ayeuna mah teu bisa dielehkeun. Aki harita Namru teu kuat ngalawan Sugriwa Kasep. Atuh harita sabada aki eleh jajateun tarung jeung si Sugriwa. Aki balik ka imah jeung di perjalanan aki ingat yen aki teh boga pusaka nu ngaran keris galunggung. Akhirna aki tirakat sababaraha poe hayang bisa ngagunakeun eta keris. Jeung akhirna mah alhamdulillah aki teh bisa ngagunakeun ngawasa eta keris. Atuh harita sabada aki ngarasa mampu jeung bisa ngagunakeun eta keris pusaka galunggung. Akhirna aki ngajorag deui init ka Cimanintin dek ngayakeun babalitungan jeung si Sugriwa anu geus ngabunuh guru aki. Atuh akhirna mah ger aki teh kelut deui durda jeung si Sugriwa babalitungan. Alhamdulillah kersaning Gusti saenggeus aki ngawasa kana keris pusaka galunggung mah teu sakara-kara Sugriwa Namru nyungkur ampun-ampunan hareupeun aki harita teh Kasep. Atuh harita aki geus meunang gelut mah balik we ka saung muru ka si Amuk Rodiah. Terus pas balik teh disampakeun sangu jeung cai ku pamajikan teh. Da pamajikan abah mah Nyi Rodiah Gusti eueuh duana soleh pisan. Kana naon teh.
tara baha kasalaki ka abah terane mungkin sikap goreng jang. Abah mah batak leuwih nyaah pisan harita ka Nyi Rodiah teh. Terus kemana atuh bah ayeuna si Ambu? Muhun bah ka mana ayeuna si Ambu? Kitu tanya Alam jeung Usup ka Kibata. Pok atuh Kibata ngajawab deui. Nya eta kasep harita teh saenggeus beurangna Abah durder duel jeung si Sugriwa. Kira-kira tengah peuting Abah keur tibra jeung si Ambu sare. Heok aya angin ngaguru di luar bari jeung suara manuk kokak di sarada. Pikawa asin pika geungeun harita peuting teh. Teras kumaha kitos kitu? Heueuh ternyata barang di teang teh taya lian Sugriwa nyerang deui. Ai sugan teh Sugriwa teh geus bener-bener taubat, bener-bener takluk ku Abah. Gitu ki. Oh, terus gelut deui ki. Harita teh rek barang akhirek nyokot keris ngamat keris pusaka Galunggung. Sugriwa teh nyurup ka si Ambu. Terus atuh si Ambu teh jadi barangas pikasieun ngajakan tarung ka Abah. Tapi da Abah harita teu bisa ngalawan pamajikan sorangan. Da geus puguh meureunana Abah teh harita matak diajar bela diri teh jang melaan si Ambu nyaeta Ambu Rodiah. Ari ayeuna kudu ngalawan pamajikan nu dipika cinta. Abah bener-bener teu sanggup kasep. Akhirna Abah teh terus-terusan diserang ku si Ambu. Bari hate mah ceurik teu kuat kasep. Atuh harita sabada si Ambu terus-terusan nyerang ka Abah bari jeung ku Abah teh dilawanan. Akhirna Abah teh namru we du jurus saung teu kuat nahan ka nyeri leuleus daya tangan pangawasa. Kasiksa lahir batin Abah teh harita teh jang. Akhirna las we harita si Ambu init jauh ninggalkeun Abah. Jasadna ku si Sugriwa dipake hal-hal nu goreng. Akhirna kajahatan loba di mana-mana. Sedangkan Abah tetep teu walakaya kudu tarung jeung pamajikan. Atuh akhirna mah da Abah teh bingung. Akhirna mah si Ambu teh ku Abah dikunci di ieu gunung. Make kunci pusaka keris Galunggung. Nepi ka kiwari eta si Ambu can bisa kaluar, can bisa ngahiji deui jeung Abah kasep. Tah atuh ayeuna Abah kabeneran boga hidup duaan ye. Da ieu masalah teh kudu hiji jalan kaluarna. Kudu aya nu bisa ngelehkeun si Ambu. Kudua jurusnya eta Batara Karang jeung Batara Geni. Hidup kudu nyerang ku make Batara Karang. Ari hidup Usup kudu nyerang make ku Batara Geni. Ku cara kitu maka si Sugriwa bakal kaluar tina jasad si Ambu. Maka dina hiji mangsa insya Allah si Ambu bakal balik deui ka Abah. Oge keris bakal balik deui meureun ka Abah. Kitu kasep kumaha hidup sangem. Kitu harita Kibata nutup obrolan bari nanya ka Jang Alam jeung Jang Usup. Insya Allah Ki pamugi aya ridho pangeran. Insya Allah Ki mohon lah gitu pamugi aya ridho pangeran insya Allah abi sangem. Komo ieu kan jadi guru Gusti nu Magung koyong pisan abi ngabantu. Syukur ai kitu mah. Ngan pikeun diajar Aji Batara Geni jeung Aji Batara Karang teh. Teu gagabah Jang Usup, Jang Alam. Hidup teh kudu ngalalui sababaraha hal, sababaraha persyaratan, oge sababaraha jurus kasep. Mohon Ki insya Allah lah mudah-mudahan we aya izin pangerannya Ki nya atuh abi teh tiasa Batara Geni sareng Batara Karang. Mohon amin supta kitu pisan abi ngarep-ngarep teh Ki. Tapi gimana we tiasa terang naon wae atuh ya. Abi lamun hayang ngagem ajare Batara Karang jeung Batara Geni teh. Kasep disebut hese da teu hese. Putkeun gampang da teu gampang hajang dua ajian eta teh. Da Batara Geni jeung Batara Karang mah dua ajian anu geus laluhur kasep. Naon wae atuh syaratna Ki? Kahiji
Para wargi nitik wanci ninggang mangsa urang kedah papisah heula ayeuna dina ieu carita. Insyaallah carita Kibata Jawara Galunggung insyaallah bakal diteraskeun dina bagian anu kalima. Hatur nuhun ka para wargi anu parantos manco ngarojong kana ieu channel, anu tos subscribe oge anu parantos ngalike kana ieu dongeng. Mudah-mudahan para wargi dipasihan keberkahan sareng kesehatan ku pangeran oge tiasa ditebang dangukeun deui dina waktos anu sanes. Hapuntenna bilih aya kasamian nami kasamian tempat oge aya tutus langkung ka panghalang reka basa nu teu dihaja hapunten anu kasuhun ieu carita teu aya sanes iwati kanggo ngahibur ka para wargi sadaya. Mangga wilujeng tepang deui dina bagian anu kalima. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.